Gawat bunda kabur aya nu bogana gawat. Atuh ya. Gawat. Hei, naon sia? Malah jantung tahu lain sia. Hah? Kunaon aya? Cicing aya teh keur latihan. Latihan naon? Latihan jeung kene yang celek. Latihan gaya naon deui wae tuh? Jurus lele kasatan. What? Nu kasieun. Sieun ih. Hayu. Sieun. Hayu. Hayu. Halo, Dek. Papa, cepat pulang, Pak. Mama jadi setan. Aing balik heula nya. Saya nonton dirasa. Aing balik heula nih. Balik heula bahaya, ieu bahaya. Aing balik heula ulah, aing balik heula. Aja. Daster tangkot, daster tangkot, daster. Daster. Hah? Daster teh. Geus papanggih jeung jelema ieu deui wae. Aing. Ya, master. Si ini teh. Daster ya. Ih, Ayo aing. halus teh. Ayo keluaran aja ya. Ih, aing. Ayang ya. Geus engke deui. Ya baju jeung tahun baru ge aya. Ayang. Ih, aing ini. Ya. Ayang. Ini kali itu. Ya, daster ya. Ini. Daster. Bukan aing yo hayang daster yo. Aja. Ya. Naon atuh? Yeuh, aya mere ngaran ka budak gara-gara nu huruf awalna teh A ulah J. Da bunda teh kesal aing ngabagikeun rapot terakhir aing hurufna J mah. Ai A mah awal panggeulana. Ieu mah mere ngaran ka budak jenglot. Nya terakhir tuh. Bae gaul jenglot. Moal aya deui batur mangaran jenglot. Gaul we. Anakna beak Lo ku guru teh, mau dipanggil teh ngarannya. Ayo Dede jenglot maju ke depan. Aja. Oh nai nai nai, oh nai nai nai, oh nai nai nai, oh nai nai. Besti, hayang liburannya. Hayang ke pantai, hayang ke gunung, hayang ke kebun binatang, hayang ke kolam renang. Sarua Besti urang ge hayang. Naon? Keur boke. Sarua urang ge boke Besti. Hayang liburan atuh ya, hayang liburannya. Ya, hayang liburannya. Liburan atuh ayu. Bunda, dia gerak. Naon tuh? Tingali gerak ya jeding. Naon atuh jadi? Digegeranda. Naon? Digeger sirum. Muni, gua kita yang kana rangda. Digeger sirum. Randa do. Dia mah keceplosan lain dia mah. Bener ogenan. Ngejana di mana eta randa bieu? Digeger sirum keur nguyup kopi siruman. Naon? Ayeuna aya di pangmasakeun naon ku bunda? Naon lah, aya mah alim ngarepotkeun bunda, terserah bunda we. Pan meureun matak bunda nawaran ogenan bunda teh geus siap direpotkeun aya. Sok aya naik nam jeung naon, naik oseng kangkung tah wae korek tempe. Orek tempe. Wah kitu atuh ngomongna gara jeung diculai caleuy kitu lalaki teh. Ih, aing kudu kumaha tuh? Sok sing tegas sayang naon? Enggak tuh oseng kangkung. Nya mun kalau nyontak ka pamajikan teh ha? Amit. Ih, aing kudu kumaha tuh, ha? Ya biasa we ngomongna atuh lah kitu.